Ngerti bener urang ke bahasa si Abah. Hati letik khawatir jeung karunya ningali si Abah nu keur ngajoprak dina ranjang rawat. Turutan nu geus teu bentes ngomongna oge. Sakapeung sereset kana hate lamun inget kana mangsa-mangsa ti heula sawaktu si Abah nungtut jeung maiti ka imah tepikeun ka maena mawa TV tur ta akhirna mah ku duit 400.000. Segala rupana disangakeun ka nu maha kawasa atuh mudah-mudahan we tina kajadian ayeuna di rumah sakit teh sing sadar tina segala kasalahan. Komo inget kana omongan Bu Mirda anu mana geninganan si Abah teh pernah nipu daya ku carita dititah ku Mang Akim jeung ku Mang Acep. Segala rupana geus apal jeung geus caang. Hate geus teu was-was geus teu hariwang sabab geus pasti Bu Mirda lamun bijila tina bibir si emak pasti maena bakal percaya. Harapan ngagugudur tina hate nasib si Uten anu geus katalangsara 12 tahun lilana sing buru-buru kabuka tur ta si Uten geus kudu apal saha indung bapa nu sabenerna. Tetela pisan geninganan nyata ayeuna mah si Uten teh budak Bu Mirda jeung Pak Hadi. Si emak nu jadi saksi geus bisa mastikeun yen si Uten teh anak kandungna Bu Mirda jeung Pak Hadi anu sajati. Geus kitu mah atuh urang pamitan ti maiti jeung ti si Abah ninggalkeun aranjeunna duaan. Sajeroning urang keur leumpang meunang rasa kabungah sok sanajan pipi nyeri baas ditengelan ku Mang Adang, Mang Acep jeung Mang Akim. Turutan nu paling nyeri pisan rada moyongkot nyaeta tonggong sabab dibanting ku Mang Acep ku pot kembang tadi di jalan. Tapi urang ngerasa puas sebab Mang Acep bingbrit ini turta loket jeung duit Mang Acep ayana saku urang. Urang ngingking rada gancang hayang buru-buru tepung jeung Mah Haji, Pak Haji jeung Bu Mirda anu aya di ruang rawat si Uten na waktu harita. Teu kacatur urang gok geus anjog ke tempat ruang rawat si Uten. Katingali Pak Haji Abid nu keur diuk pas mainan ningali urang tuluy buru-buru nangtung nyampeurkeun bari pok cumarita. Aya Den, sadang teh. Daya Pak Haji, dipilarian ku abdi ka itu kade teu kapendak. Haji, ari Bu Mirda sareng Mah Haji nuju ka marana? Nyeta Den, Mah Haji keur nganterkeun Neng Mirda. Aneh Pak Haji ge. Nah kumaha aneh naon Pak Haji? Naon geningan bapana si Uten teh jeung si Uten teu sarua Den. Teu cocok cek dokter teh. Mana ayeuna si Uten keur kaayaan kritis. Geus kitu dokter nanyakeun deui. Muhun-muhun da geus ganti deui dokterna teh Den. Mohon lajeng kumaha? Cek dokter teh ada tidak ini dari keluarga yang cocok dengan darah Uten. Neng Mirda teh ngabohong we akhirna mah saya dari pihak keluarga pariksa langsung cocok Den. Alhamdulillahirabbil alamin. Cocoknya an Pak Haji? Cocok Pak Haji gitu ngerti. Neng Mirda sana si Uten lain-lainna dengan balang-bangan sarua ieu mah kakawasan nu maha kawasa. Dina hate bunga amarwata suta bunga kagiri-giri bunga nu taya duana. Tetela gening ayeuna mah geus atra nyata pertela. Sok sanajan Bu Mirda teu nyahoeun si Uten teh anak kandungna. Sok sanajan Pak Haji Hamid jeung Mah Haji teu apaleun yen si Uten teh anakna Bu Mirda, ieu geus nandakeun hiji cang padang narawangan pikeun urang ngabejakeun nu sabenerna yen si Uten teh budakna Bu Mirda. Geus kitu urang nyusul tepus deui caritaan pok urang cumarita ka Pak Haji Hamid. Tah ayeuna Bu Mirda di mana Pak Haji? Nyeta ayeuna teh keur dicokot darahna tuh di ruangan hareup. Baiklah cicing we di dieu da tadi ge geus dibawa. Mah Haji jeung Neng Mirda jeung suster malah maka ditu. Selami Pak Haji, sapanjang Deni ini we. Alhamdulillah tuh Pak Haji sing sagala beres we sagalana. Cek urang dina waktu harita menikeun kagenah THT yakin si Uten bakal katulungan. Geus kitu urang ngingki kana deket panto sabiasana di dinya aya kaca ningali si Uten nu keur di jero. Pak Hadi anu can sadar, si Uten oge anu can sadar.
didinya urang ngarekeskeun Maha Kawasa dat Allah Rabbul Alamin anu mudah-mudahan urang nyuhunkeun ka manten mugi ieu sing aya jalan pikeun ngahijikeun deui eta keluarga. Harapan urang hiji-hiji nu bakal bisa mukakeun ieu sagamlangna eueuh deui iwati maiti. Sedangkan maiti masuk kaceplosan wae turta maiti mapi duit sangeusna dibere 500.000 tadi ku urang turta dibebenyokeun dek ditambahan 4,5 juta maiti pasti bakal daek balaka ka Bumirda sagala rupana. Geus kitu mah urang nyamperkeun dewe ka Pak Haji Hamid ge di dina kursi berjeng dibarengan ku hate bunga turta asa genah. Pak Haji Hamid surah seri da geni estu ning atuh Pak Haji Hamid bapinuh deudeuh ka si Uten diri ibarat ka incuna sorangan. Alhamdulillahnya Paji geninganan aya pitulung Gusti nya Den ieu bagus pitulung nu Maha Kawasa geus sabaraha poe urang di dieu teh Den. Tos abir bade 2 wengi 3 dinten panginten Pak Haji di dieu teh. Geus mangke nya lamun si Uten geus tuntas geus rengse sagala rupana Neng Mirda geus aya di dieu deui. Pak Haji rek balik heula jeung Mah Haji rek ganti baju. Sakaligus Pak Haji rek bawa sarung rek bawa persiapan bada moal lila balik deui ka dieu. Mun atuh Pak Haji. Matak tadi Pak Haji ngajurungkeun teh den kahareup neangan si Adang. Maksud jeung tujuan teh abeh Adang ka dieu nganterkeun lah Pak Haji ka imah kitu maksud teh. Oh, mun Pak Haji. Paingan atuh Pak Haji Hamid tadi nitah urang neang mengadang kaharep sing goreng geuning Pak Haji hayang mah tadi dianterkeun ka imahna. Urang waktu harita lamun bebeja ka Pak Haji Hamid yen Pak Hadi ditinggang ku batu gede ku si Adang geus pasti moal percayaeun. Eueuh deui jalan ieu urang nunggu-nunggu mah iti nu bakal bisa ngabalakakeun segala rupana ieu perkara. Karasa gundem catur urang jeung Pak Haji Hamid na waktu harita wanci geus nunjukkeun jam 3 sore. Dina hate boga harapan sajam deui maiti bisa datang ka dieu turta ngabalakakeun. Geus diarap-arap pisan omongan maiti nu bakal bisa ngabuktikeun segala rupana ieu persoalan si Uten jeung Bumirda. Urang keur diuk jeung Pak Haji Hamid di kaangangan katingali Mah Haji jeung Bumirda laleumpang nyapeurkeun ka tempat eta. Tuh, Den. Muhun Pak Haji, tuh. Neng Mirda jeung Mah Haji nih tunggus ka dari deui. Beres digana Den. Cek Pak Haji Hamid bari jeung nangtung.